wargi anu mulia sabada mangjaya namakeun bagian ka 48 ayeuna mangjaya neraskeun bagian ka 50. Naon cenah mangjaya dongeng para mitra. Dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Mangjaya ngaturkeun nuhun para mitra kasubri kaum dangu di Mangjaya Official ieu kalian atos nami admin sareng kru di Mangjaya Official didahapunten bilih seueur kalepatan sareng kailapanana dina ngadugikeun dongeng. Mangga nyangakeun carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Ari kembang pandan naon cenah ngaranna budak. Tangkal pandan kembang pandan ya. Mangga teh cenah para ieu kembang pandan teh. Namina budak para mitra. Namina budak cenah kembang pandan teh. Mangga atuh para mitra mangjaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun bae. Dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-50. Ulah kirang-kirang yang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga nyangakeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-50. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mangga dongeng urang lajengkeun deui harita jakalalana teu lila jerut turun tuluy balik ka imahna Abah Sukri. Parang ditepas aya eulis Wiwin keur sasapu. Lupi akang mulih ti mana ditataroskeun ku Abah? Ceuk eulis Wiwin bari neuteub. Eta atas ningal barudak lis. Pilih teu araya lah mah babakuna mah. Lupi kitu aya naon Mbah Sukri teh? Make jeung naroskeun akang sagala. Tema jakalalana bari gek diuk dina babalean. Maksana bade diajakan tuang, sok atuh geura tuang Kang. Keuneng gelis detacan hoyong, dupi eulis sareng ibu tos taruang. Ibu mah atos mung abdi teu acan teh. Nah, atuh sanes tuang sareng ibu. Manawi ngantosan akang, temal eulis Wiwin satiap rek dahar hayang bareng bae jeung jakalalana. Bade tuang mah tong ngantosan akang atulis, bade tuang mah tuang we, jalan akang mah taratang tos. Waya kumaha we hoyongna, sareng deui patuangan mah teu sami. Margi sok aya nu ieu pejit koreseun kumaha upami akang nuju mimiosan tebih. Na eulis bade tuang kedah ngantosan we akang, ceuk jakalalana males neuteut. Nah akang tos bosen kitu tuang sareng, eulis Wiwin rada alum semunu keuheul. Da eta hate leutikna para mitra beuki dieu asa beuki neundeun harepan ka jakalalana. Sanes tos bosen tuang sareng eulis mun akang manyanggem kitu teh hawa tos ka eulis. Bilih tos lapar eta naon margina satiap bade tuang, palai sareng akang teh, jakalalana si janu teu ngarti kana hate euis Wiwin. Turut teu leupas tina paneteupna. Da ngartos atuh Kang, kapan sasari ge upami bade tuang teh teu aya rencangna ge sok sareng. Nari ayeuna tos aya kana opat dintenna meni alim sareng tuang. Tiap diajakan tuang nyebutkeun dacan hoyong. Mun ari dacan hoyong atuh piraku deui kedah dipaksa wae mah. Eulis masuk gampil benu geuning tema jakalalana geus kitu mah eulis Wiwin teu nema deui terus ngaleos ka jero semu anu keuheul. Da eta kahayangna dahar bareng teu digugu ku jakalalana. Atuh jakalalana ge jerut we turun tuluy ngaleos katampian rek abdas sabab can ngalaksanakeun salat asar. Dua poe ti harita jakalalana jeung anak buahna tiluan arinit nu maksudna rek neang kulawargana. Samalah ku eulis Wiwin ka eulis Wiwin ge bebeja. Tadi nama eulis Wiwin make rek milu ngan ku ibu hajah salamah dicarek. Sabab hariwang komo kitu sarakan jakalalana teh jauh lain saba-sabaeun awewe. Nu dipake hariwang nama ingis tepung jeung pihak musuh komo kitu eulis Wiwin kungsi ditawan tur kabur. Nu dibelaan ku jakalalana. Lamun beunang teh mah ku pihak musuh geus pasti dikaniayana ku pihak musuh. Tuna lalampahan jakalalana jeung anak buahna nu tiluan.
kitu deui kaayaan eulis Wiwin jeung indungna katut anak buah na jakalalana nu keur ditinggalkeun. Kamelang nyaritakeun perkara saurang kenil pangkat ternyata sersan mayor. Dina hiji peuting teh para mitra keur kakedengan di kamarna. Atuh harita teh bari siga nu keur ngalamun. Meni anteng naker si horeng si mana horeng eta kenil teh pangkat sersan mayor Den Joni teh ngaranna. Manehna tas milu patroli ti unggal pilemuran samalah kungsi menang anggota TKR opatan kalawan tas disiksa ku Den Joni. Heuleut setengah jam Den Joni keur ngajepate. Anu kira-kira para mitra jam 11 harita. Di luareun asrama meni jempling teu kadenge nu batuk-batuk acan. Keur kitu Den Joni ngadenge nu ngetrok-ngetrok panto korejat hudang kalawananya ku basa Indonesia. Siapa itu? Tanya Den Joni bari mencerong kana panto. Tapi nu ditanya teu nemalan kalah keketrok we kana panto. Atuh Den Joni kukulutus bangun keheul. Saha cenah nu keketrok kana panto ditanya teu nemalan? Nanu keur piket kitu ngaheureuyan atawa Letnan Pedrik? Moalnya Letnan Pedrik ka dieu peuting-peuting. Dina nyana ge Letnan Pedrik aya kaperluan ka aing pasti ngitahan anak buahna moal manehna sorangan ka dieu. Kitu gegerendenganana Den Joni. Keletrek ngalaan kunci ana berai panto dibuka lenyap hate Den Joni ngalenyap. Si horeng nu kaketrok kana panto teh makhluk nu ti heula kungsi nemongan nyaeta hiji mayit nu awakna boe para mitra nu awakna beleger hideung barakatak eta makhluk teh seuri bari nahan panto nu rek digebrugkeun ku Den Joni. Cirihil sora nu awewe seuri cicirihilan. Para mitra sadaya meureun makhluk bikangna. Aduh, ieu makhluk bikangna para mitra. Tukangeun anu makhluk hideung teh. Geus cirihil seuri barakatak deui nu wujud hideung seuri da kalawan pokna. Ningamanakeun harna ngaula. Ningamanakeun harna ngaula nu dimonggar ngu anyeun. Yok ngeramazrah ngeuneuy gagaula lamun anyeun hayang panjang umur. Ceuk eta makhluk nu hideung awewena mairan ngomong bari gegetret kana sirah jeung buukna gimal. Sok ngadiekeun sia eta barang nu ngaula. Bising diseget muhung anjika. Pokna si horeng eta dua makhluk teh makhluk anu atuh para mitra anu pependemanana dipaling ku Den Joni. Cek pikiran Den Joni mah moalnya bakal tepung deui jeung eta dua makhluk. Sabab geus lila tara meunang beja, tapi ayeuna make datang tur mementa harta. Setan sia make los-los ka dieu nanyakeun harta ka aing. Hingga sia jurig. Si di tembak sak aing. Cek Den Joni bari mundur. Ngaula moal menang di paehan. Moal menang di paehan gaula rek maehan anika. Tema makhluk awewe bariting arigeug jeung eta wujud anu hideung teu beda ti areng. Kebrung panto dijejak ku Den Joni ceng kana pestol. Harita eta mahnya makhluk teh teu kadenge ngomong, teu kadenge seserian, estuning jempling kawas tadi. Sedang Den Joni tetap ngajanteng barinya nyekel pistol. Telila gagang kunci panto muter, siga nu diputer-puter ti luar. Beledak Den Joni nembak, tapi karena panto molongo satapak pelor. Da puguh tempatna Den Joni henteu sabara jauh jeung imahna Letnan Pedrik. Atuh korejat para mitra Letnan Pedrik ngorejat. Terus keluar ti imahna bari mawa pistol sabab manehna parang lilir. Ngadenge sorat makan pelebah kamar Den Joni. Sanggeus Den Joni nembak teh panto muka, matuh para mitra kumaneh ana breh teh makhluk nu wujudna hideung. Ngajega dina lawang. Beledak Den Joni nembakeun deui pistol di lelempeng kana dada eta makhluk. Da puguh nu kasebut nage para mitra. Eta teh nyaeta nyajuri ge saki atuh harita ge para wargi sakiceup ngilas. Sedang tukangeun makhluk aya Letnan Pedrik bari manehna teu ningalieun. Aya makhluk kitu akhirna peluru pistol keuna kana dada Letnan Pedrik.
kuti tinggalian Den Joni mah nu keuna eta kana makhluk padahal keuna ka Letnan Pedrik. Aduh, Letnan Pedrik ngagoak tarik pisan awakna melenting gedebut rubuh. Atuh puguh we Den Joni reuwas lain bobohongan. Manehna ngadon nembak Letnan Pedrik. Ku ayana sorat tembakan anu geuhadu keur piket sarare. Atuh parami hapeun maruru maksudna. Anu keur piket maruru. Ku dasar kitu Den Joni luncat dina janela terus ngejat. Sabab sieun ditembak ku maruru. Jeleng nu saurang luncat dina janela terus ngabekaskeun stand maksudna mah arek nembak Den Joni nu kabur. Tapi teu beunang sabab Den Joni pinter lumpatna balucat balicet. Sigsag dea nepi ka salametna teu beunang ku nu ngudag. Geus kitu mah anggota kumpeni kabeh kalaluar ti asrama. Kalawan galecok nanyakeun nu keur piket ka ku basawalana. Nya ku 3 urang nu piket dibejakeun yet Letnan Pedrik ditembak ku Sersan Mayor Joni. Padahal Den Joni lain ngahaja nembak Letnan Pedrik, tapi nembak makhluk nu awakna hideung ngan pelorna keuna ka Letnan Pedrik. Harita layon Letnan Pedrik dibawa ka imahna kalawan isukna dikubur nurutkeun cara adat agama manehna. Di harita bangsa kenil sajabana neangan tentara Republik teh neangan Den Joni disangka maehan Letnan Pedrik. Geus aya samingguna Den Joni kabur ti asrama, manehna ngarasa bingung pilakueun. Rek ngagabungkeun ka TKR sieun teu ditarima atawa sieun tepung jeung pasukan nu dipingpin ku jakalalana. Nu tangtu manehna dipaehan sabab rumasa maehan Kiai Darmin. Ari rek balik deui ka asrama, eueuh harepan sarua we jeung nyampeurkeun ka singa ari lol aya di kerekem. Lamun asup ka asrama sarua jeung lauk asup kana bubu atawa iwak nang tang sujen. Da geus pasti manehna disangka maehan Letnan Pedrik. Dina hiji poe wanci haneut moyan Den Joni ngadon campego hanapeun tangkaranu anu ngareneng jeung tangkal awi haur. Harita Den Joni tasmani ti walungan nu taringgul ku batu-batu galede. Awak ukur make kaos sangsang jeung calana loreng. Suku mah geuteu disenal-senal acan sabab harita eueuh waktu pikeun di sapatu. Samalah pestol nage eueuh atuh ngacleng waktu Den Joni luncat tina jandela. Sedeng harita sanggeus Den Joni mani di walungan tuluy reureuh teh. Aya saurang awewe ngelek tolombong leutik dieusi ku seuseuheun, 4 potong si horeng para mitra. Eta awewe nu rek nyeusehan ka walungan teh Neng Yani. Nu kiwari Neng Yani jadi anggota Palang Merah di hiji pasukan. Nu dipingpin ku si Cipeu nya teh pasukan Serigala Putih. Barang Neng Yani rek turun ka walungan torojo 2 urang lalaki. Tayalian si Cipeu jeung anak buahna. Ku kiwari si Cipeu nyanang gelar pangkat Sersan Mayor sabab geus ngagabungkeun ka batalion. Atuh si Cipeu ngaranna diganti jadi Abdul Rahman. Atuh ku anak buahna disebut Mayor Rahman, kitu deui Neng Yani nyebutna Mayor Rahman nurutan batur. Malah geus jadi Mayor Rahman mah para mitra. Disapak si Cipeu atuh manehna ngagabungkeun jadi tentara, jadi TKR, boh dina kalakuan, dina rengkak paripolah malah dina nyarita ge. Teu jiga bubudakeun. Yan, kunaon rek kawalungan teh teu bebeja heula ka bapa. Atak naon bebeja meureun ku bapa dianteur atawa ngajurungan barudak. Kumaha lamun parang aya patroli musuh atawa gorombolan? Pasti Yani cilaka, ceuk Mayor Rahman ti ditu nama negor ka Neng Yani. Punten atuh Pak Mayor, panyanten teh nuju angkat-angkatan, ceuk Neng Yani rada bareureum. Teu ka mana bapa mah ti tadi aya we. Ngan keur si Duru di dapur jeung si Oded. Mid wayana Yani baturan di dieu nya. Saya rek ka komandan batalion heula. Siapa? Bios Pak. Si Epot we lah. Direncangan Ibu Yani mah. Ceuk anak buahna Abdul Rahman harita teh para mitra sadaya. Anu ngaran Oded, manehna ngaku ngaran si Epot. Yan? Lamun geus beres nyiseuhan pang mariksakeun barudaknya. Bisa anu katarajang ieu malaria deui. Mangga Pak, Kade. Amid sing benang dipercayakeun. Oh siapa? Beres lah pokokna mah. Sareng Mang Epot mah pokokna namanya Bu Yani lah. Mang Epot mah bager tara prunyus. Nyaos ya, maneh mah heureuy wae, ceuk Neng Yani ngadelekan. Tuluy nyeusehan. Ari Amid nungguan di pasireunna bari diuk dina luhur batu. Samalah make jeung heheotan sagala norotot.
Geus kitu gereneng Amid gegerenengan sorangan. Bari panon manco kana bitis Neng Yani nu kakeum ku cai walungan herang katingalina teh. Kulit bitis Neng Yani meuni nyoy-nyoyan semuk koneng umyang. Amuing nyaan meni bersih kitu eta kulit bitis. Duh. Komo luhurna moal teu bersih jeung moal teu lemes temenan, lemen lain bobodohan. Nyaan hati aing meuni lelenyapan, cacakan ningali bitisna ge. Lamun teu sieun ku komanan sigana ku aing dioconan di dieu heueuh lah. Ngan sieun we ku komanan mangkaning komanan sakitu kejemna. Kalawan kamari mere perhatian ka sakabeh anggota. Teu meunang ngareuyan budak parawan di lemur ieu. Gadis keneh kitu buyani teh atawa boga salaki. Katingalina mah gadis keneh da eta. Heueuh. Eta. Eta nage wahari guna meni siga neuneur keneh. Tapi engke mah di mana geus aman lah negara Indonesia geus karebut tina di tangan penjajah. Rek lah haula we ku aing rek ditanyaan. Sugan we kajodohkeun ka si Epot. Sanunya ho aing boga jikan ka buyani. Siapa tahu nasib orang kuda lari dapat dikejar. Nasib orang siapa tahu. Aduh. Tak ada gunung ngamrona mah. Tak ada gunung lari dikejar lah pokoknya mah rata euy. Ngan eta we sok aya paribasa aing ngapaurna teh. Maksud hati memeluk gunung apa daya gunung meletus. Kitu gegerenenganana Amid pangrasana manehna mah. Harita teh para mitra ngahehe. Laun teh tur moal kadengeun ku Neng Yani. Tapi buktina Neng Yani nanya bari ngalieur. Yang seri kenaon Mid? Kaos nu hamile ngadon seserian sorangan. Ya Bu Yani. Emut kana dongeng si Oded lah mun. Pokona mah dongeng we si Oded mamatak pikaseureun teh Bu Yani. Cek Amid bari pupurungkutan. Sugan teh seuri manggih nu model matak pikabitaeun. Cek Neng Yani tuluy ngagilas deui kabaya di luhur batu. Nu teu kungsi sajam nyeusehanana geus beres deui. Kalacat Neng Yani unggah bari harita teh. Ngelek tolomong dieusi ku pakean meunang nyeusehan. Geuning atos deui nyeusehan teh Bu Yani. Da ukur 4 potong Mid. Ieu urang balik. Da moal teras siram Bu Yani. Mani mah tadi rebun-rebun keneh ge geus mani. Lamun di dinya mah pang ngabau hayam ge meureunnya can mani. Lain mah cadu mani maneh teh eleh ku entong. Amuing meuni ngarekan kadu cadu mani we Bu Yani mah ka abdi teh lah. Ceuk Amid bari ngorejat nangtung. Geus kitu maleos arinit nyorang tanyakan. Ari tepi kanu datar Neng Yani ngaraneg malah Noel kana leungeun Amid kalawan pokna rada haharewosan. Mid, keula tong kabalik. Hor, aya naon Bu Yani, aya naon? Amid siga nu kaget nyaritana rada tarik. Atuh Neng Yani ngahuit bari ngantelkeun curug kana bibir. Tong tarik-tarik deui ngomongna. Itu lalaki keur campegohan beuntang kalawi haur. Mana Bu Yani? Amid can nyahoeun can awaseun kalah luak lieu ka manakar. Para mitra pamiarsa, harita Amid can nyawaseun kalah luak lieu ka manakar. Itu anak beuntang kalawi haur. Piraku sakitu jelema ngajajan tul ti beurang teu katingali onaman. Neng Yani tutunjuk, amuing leres we nu ngajajan tul Bu Yani. Sahanya? Bawa gorombolan tau mata-mata Bu Yani. Amid kakara awaseun tur hatena ratu. Lain gorombolan sigana piraku ya gorombolan ngan sorangan. Ngan teuing lamun mata-mata mah. Jeung dada gorombolan mah bebeungeun tanah ge tara kitu. Eta mah siga nu bersih. Nya sok minang mani pasti eta mah. Lain buah-buah mata-mata Imid. Tema Neng Yani padahal nu keur ngajejentul Teden Joni nu kabur tas nembak Letnan Fed. Matu pilakeun urang Bu Yani nah ngawartosan heula kitu kararencangan. Pikeun ewak eta jalmi wilih leres mata-mata pihak musuh. Gampang ngabejaan heula batur mah. Kayak kuring rek diintip ti kadeukeutanya bising anu wawu. Lamun teu wawu engke kuring meetana ku ngaheot. Sora manuk uncuing teh geuning. Ngancang Amid ngabejaan barudaknya. Kade atuh sing hati-hati Bu Yani sareng dina ngintipna ulah ieu caket teuing. Biri leres golomboran nu bade ieu mancing urang. Ceuk Amid bangun hariwangeun. Teu loba nu dipikir deui sanggeus Neng Yani nuna tolomong dieusi ku seuseuheun. Leos init bari salungkar salingker jeung dodongkoan. Sanggeus rada deukeut nu kira-kira angangna ka eta lalaki 3 meter.
Brek Neng Yani depa porosak cenah kararas ngorosak. Katoker ku suku Neng Yani nu keur ngadepong. Bari kahalangan ku tangkal cau tilu jeung euri. Pareng eta lalaki nu keur ngajejentu tayalian iwa ti Den Joni ngalieu. Sabab ngadenge sora nu ngorosak tapi Den Joni henteu ngejat sabab katingali gigireun aya bangkong korodok. Disangka ku maneh namanya bangkong teh nu ngorosak bangkong korodok ngaclog kana kalakai dang daunan. Ari Neng Yani harita ngalenyap kalawan ngagerentes jeroeun dadana. Ya Allah, geuning si Joni teteh. Nah keur naon cenah ngajedog di dieu nya? Nah keur mancing kitu sangkan manehna disamper ku aing. Bari baturna aya keur nyarumput. Pasti manehna rek mancing tentara. Teu sangka manusia jadi manusia biadab kitu si Joni. Ayeuna bisa tepung jeung aing di dieu. Kitu gerentes Neng Yani tuluy ngaheot nurutan sora manuk sirit uncuy. Atuh Amid jacuring hak tur ngarti kana isarah ti Neng Yani. Geus kitu mah Amid gancang balik bari mawa tolomong di eusi ku seuseuheun. Datang ka tempat tuluy ngabejaan babaturanana. Kalawan teu hararese baturna 15 urang arini. Atuh para mitra marawa bedil hiji sewang. Sanggeus Amid jeung baturna dareukeut jeleng Neng Yani luncat ka hareupeun Den Joni. Atuh puguh we. Sasat Den Joni keur ngalamun aya nu luncat ka hareupeunana. Bari teu kanyahoan ti mana torojolna. Atuh reuasna lain bobohongan, korejat Den Joni ngorejat kalawan pokna. Geuni Yani aya di dieu, ceuk Den Joni bari beungeut nama pias. Da ku reuas teh. Nya poho deui kitu anjeun ka kuring, Mid? Bawa Mid. Teh Neng Yani tuluy ngageroan Amid. Atuh srog babaturan Amid nyalampeurkeun bari nodong ka Den Joni. Raketak leungeun Den Joni diringkus ku Amid. Ayo sia, ini sia anjing nikah sia, ceuk Amid bari nyuntrung-nyuntrung. Punduk Den Joni terus dibawa ke asrama. Atuh batur-baturna anak buah A.A. Abdurrahman aya kana 10 urang nyalampeurkeun kalawan nu saurang pokna. Bari ngajambak buk Den Joni nu keur diuk dina bangku awi. Oh iya, manusia tukang leletak teh. Manusia nu disebut anjing nikah, si pengkhianat bangsa. Tayo kapatut na keur bebeungetan siga juri guris teh sia. Aduh, dasar si juri jarian. Geus sabaraha urang nu dihianatan ku selaing sabangsat? Ceuk anak buah Abdurrahman katelah Kardi meuni bangun gemeseunaker. Samala harita makerek didagor sagala sirahna ku popor karaben ngan dihalangan ku Amid. Isi kelanan sabar di lah. Tong nyieun hakim sosoranganan kapanyaho jadi nu aya nu jadi pimpinan teh keur eueuh. Piraku si laing teu ngadenge amanat ti pimpinan. Kayak kaputusan mah kumaha ceuk pimpinan. Tong boroning disiksa sanajan di ieu ge di dorhos ge. Teu naon geus aya parentah ti pimpinan mah. Ulah salah di urangna, ceuk Amid. Bari ngalesotkeun leungeun Kardi anu sabak-bakeun rek ngadagor sirah Den Joni. Atuh da gemes deh ka manusia pengkhianat bangsa teh. Rek mibawara ka bangsa kafir si laing sia jurig. Sia. Kecrot Kardi nyiduhan beungeut Den Joni. Sedeng Neng Yani mah kasebut adina anggur ngaleos teu narik teu nakon. Harita Den Joni terus dikerem di hiji kamar. Kalawan leungeuna para mitra jeung sukuna dibincang ku tambang inju. Ari Kardi pangna gemeseun teh ka bangsa mata-mata ti pihak musuh sabab bapana jeung pamajikanana dipaehan ku nikah. Akibat dipitnah ku mata-mata majarkeun bapana Kardi ngampihan laskar. Cagtuna perkara Den Joni anu geus jadi tawanan anak buah Abdurrahman, malikan kana perkara jakalalana baturna nu katelas jeung baturna katelas Sidono. Abas katut midun. Tayalian tujuanana rek nyusul kulawargana, sabab hariwang sieun ditewa ku pihak musuh, atawa dicaniaya ku gorombolan. Sabab zaman harita malaskar atawa kasebut tentara republik, nying hareupan dua lawan, lamun lawan teh mah nyaeta bangsa kumpentiwalana, atawa kenil jeung gorombolan. Para mitra kaum dangu, waktu jakalalanak jeung baturna anu tiluan keur aya di setengahing jalan. Tur geus jauh ningalkeun panganyerkanana aya-aya we rintangan teh. Tukangeunana para mitra kadenge sora awewe ngagegero jakalalana. Kang Jaka? Kang Jaka antosan, Kang? Kang Jaka antosan? Pokna.
Atuh jakalalana para mitra jeung baturna tiluan gentak marali. Ana breh si horeng nu ngagegero teh eulis Wiwin bari lulumpatan. Kitu ge lumpatna henteu pati tarik sabab nyorang jalan radananya. Be edas. Aya ku aya we kerusu-rusu teh aya naon cenanya eulis. Si eulis Wiwin make nyusulan midun. Ceuk jakalalana semukeun. Duka atuh Pak. Moal anggota urang disergap mah ku musuh tanapi ku gorombolan kitu. Ceuk si midun. Timuru nama babaturanana para mitra disergap ku gorombolan atawa ku musuh. Sanggeus deukeut pok jakalalana nanya bari neuteup kana beungeut eulis Wiwin anu kakara tepi. Aya naon lis make nyusul akang sagala? Aya karusuhan di ditu, ceuk jakalalana teu leupas paneuteupna. Atuh eulis Wiwin dina nemalanana henteu pati tatag sabab dibarung ku renghap ranyung. Kawantu lulumpatan sakitu jauhna. Sanes aya karusuhan Kang nanging abdi mah hoyong ngiring ka akang. Pokna para wargi. Si horeng si mana horeng nyusul teh hayang milu ka jakalalana. Atuh keur jakalalana diiluan ku eulis Wiwin teh sanajan kuno geulis ge lain atoh lain bunga, malah keuheul nu aya. Ya Allah. Nah, ari eulis lalampahan teh kawas budak leutik pisan. Make nyusul akang sagala. Akang mah indit sote lain rek ngadon ulin, tapi rek neang nu jadi kulawarga. Jadi bawa sote akang makarunya ka eulis bising mopo di jalan mangkaning kasarakan akang teh lalakon deket-deket. Kumaha lamun eulis mopo atawa beratna tepung jeung musuh, kana pasti we bakal riweuh. Tapi eulis salah tarima, dicarek teh ulah milu teh. Coba ayeuna eulis balik dewe ka tempat sakitu geus jauhna. Jeung hariwang we babakuna mah di jalan. Terus milu ka akang, capek deui. Tibatan abdi wangsul deui mah bari tos tebi bios bade terasa ngiring karang akang. Ceuk eulis Wiwin kalah nemal kitu bari budina semu alus. Waktasna seep.